Katilu adalah ulama-ulama jelema biasa nu henteu ibadah tapi tetap dicatat ibadah ku Allah, yaitu jelema-jelema nu di hatena aya rasa cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sanajan teu ibadah di hate urang aya cinta ka ulama Allah, ka kiai, kepada zuriyah Rasul, dianggap ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, berikan rizki kula cinta ka Gusti, cinta ka jelema nu bisa ngadeketkeun ka Gusti, wa rzuqni hubba may yuhibbuka wa hubba may yuqarribuni ila hubbika, cinta ka ulama-ulama Gusti. Urang sanajan teu ibadah tapi cinta ka ulama Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat ibadah bae sasapoe. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan urang termasuk muhibbin Abah Uji, termasuk muhibbin Abah Dimyati, termasuk muhibbin Abah Usub Caring, termasuk muhibbin Abah Bustami, termasuk Abah muhibbin Cidahu, jeung ulama-ulama lain, sehingga urang sanajan teu bisa ibadah tetap dirombongkeun ke jeung manehna. Amin ya Allah rabbal alamin. Ti awal datang ke akhir, ti mimiti sadugna kula sok macakeun manakib al-maghfurlah, ti mimili perjalanan terus terakhir ke Uzbekistan. Nah, setelah di Uzbekistan maka teu aya deui perjalanan ka luar negeri karena Pak Haji Agusna laju kaburu teu boga duit. Karena corona waktu itu direncanakan ke jeung Al-Maghfurlah bakal menuju Yaman, geus berulang kali sampai manggil babaraha keri travel, hayang ka Yaman, hayang ka Yaman, hayang ka Yaman. Kulantaran kenceng jasa ieu perasaan panggilan ti Yaman, tapi kulantaran aya corona maka henteu kesampaian ka Yaman. Maka insyaallah keinginan tersebut bakal dilanjutkan ku pembimbing kedua, ku pembimbing seterusnya ku Abah Haji entoh insyaallah diteruskeun ka Yaman. Nan kula can pati percaya, kula can pati percaya, jangan ngomong im ka haji hayang ka Yaman, urang ka Yaman yuk. Yaman mana ya? Luar negeri, cek kita luar negeri biasa naik kapal deui. Alah, ongkosna berarti cek kula. Gitu nya si ongkosna mah. Maksudna kieu keur Al-Maghfurlah mah lamun kakurangan sultak setik kunyana sok ditambahan. Munu ieu mah ye kula besinan kieu doang diajak kunyana kieu bae cenah ye urang ka Batam, di Batam nyebrang ka Malaysia, di Malaysia nyebrang ka Thailand. Bo atuh kolot di jalan ieu datang ka Yaman, lembur Yaman geus eueuh kebal teh di jalan. Tapi insyaallah keinginan Al-Maghfurlah bakal dilanjutkan ku Abah entoh. Mudah-mudahan keinginan Al-Maghfurlah jalah ka Yaman bisa kasampaian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kula lagi nyaho kakak kula kuari keur kumpul bae, keur kumpul bae. Kula ka lebaran ka imah kamari ka imahnyana bias fitrahna loba. Kula minta hus jang ka Yaman. Aja kula ka kamarna samping ngobadag samping lupa mati samping minta hiji mah jang ka Yaman. Kedeung-kedeung jang ka Yaman. Tung-tung teu dibereunana tapi kula menyokot bae.
Ilah hadirin jamaah rahimakumullah, di awal terus datang ke Uzbekistan. Di Uzbekistan maka tidak ada lagi perjalanan luar negeri. Sekelumit al-maghfullah nukukula tadi diceritakan jelema anu pandai mengendarai di jalur cepat, maka luar biasalah kulantaran pandai merumuskan batas maksimum 80 km. Jadilah Abah Uci seperti Abah Uci sekarang. Mudah-mudahan orang pun bisa mengikuti jejaknya. Fattabi'uni fattabi'uni, panjang ceritakan ayat Al-Quran eta mah artina tuturkeun bae tapak lajakna. Amin ya rabbal ya Allah ya rabbal alamin. Sakali di urang doakeun mudah-mudahan para guru-guru diluhurkeun darajatna ku Allah, ditambah-tambah maqamna ku Gusti Allah, jeung mudah-mudahan selalu menang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kula teu wani ngadoakeun mudah-mudahan guru urang dihampura dosa karena teu meunang ku kakak kula. Cek kakak kula ulah ngadoakeun Allahumma gfir lahu. Sebab tadi cek Abah Haji moh, waduh sia mintakeun hampura ka aing sia urusan. Ieu surahna nyeuna sok lain deui bae. Tadi memeh magrib kula debat ke jeung nyana. Debat ke jeung nyana ti mimiti seueuh datang ka lapar, datang ka seueuh deui, datang ka lapar eureun-eureun hayang ih kabehan. Horeng deuk ngomongkeun eta doang tah Allahu baghfir lahu. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakali deui nuhun ka sadayana pasumping ka dieu nu dibacakeun kurang sarua, mudah-mudahan sampai ka masing-masing keluarga urang sadayana. Sakitu nu kabihatur wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.